Nyieun rampeye kacang dina hawu anti gagal. Nah jadi caritananya barudak ieu aing nek nyieun rampeyek tah ai bumbuna mah di dieu he muncang jeung cikur, tidak lupa ku aing diulek heula. Lanjut di dieu aing make rose band atuh heudak nyieun rampeyekna ge ngeun sabungkus, tidak lupa ku aing di dieu diberean endog acina saparapat aci dangdeur. Supaya rada pelem di dieu ge make kara alias santen daknya makena sabungkus dia dicampurkeun ieu si bumbu anu geus diulek atuh heueuh bawang putih, cikur jeung muncang. Tidak lupa dak diberean rasa aing makena make royco. Ai soal cai mah kira-kira bae dak atuh heueuh ja ai encer teuing pan teu endah. Kurang cai atuh pan komo sok wanikeun kandel teh ya di dieu ge make daun jeruk sagala. Tah di dieu aing ngarampeyekna dina hawu atuh heueuh dak selain bisa diuk bari di dieu ge lumayan irit pan kudu make suluh doang nya teu kudu make gas. Ai batur mah cenanya lamun dina hawu teu kaangger sok tutung teh sok kieu kitu teh atuh ieu mah aja alhamdulillah daknya sakieu mah atuh heueuh walaupun rada loba jang-jangan saeutik ieu si rampeyekna tah bisa dideuleuh pokona mah soal rasa ge beh pokona mah renyah. Najan ngeun sabungkus ge ieu rose band tetep bae dak tah lumayan nya meunangna mah loba sok aing menang 2 toples galde teh eta toples karari atuh heueuh jeung satungkulaneun bae mah dak sebeuh komo jeung sakeluarga mah atuh lumayan bae.